kandungan di Al-Quran nyapakan ya. Ya Allah, cek sebagian hadis Rasul bila mana kurang maca, iya mana orang kudu biasa tepat keduanya kudu dibiasakan lamun kurang ngaos Yasin. Cek sebagian keterangan eta sabda kurang jeung maca kitab suci Al-Quran nyata 10 uihan. Kuberikan ibu kamu bingkeun cek sebagian hadis Rasul makin lamun kurang maca atawa surah Yasin sampean sarua jeung maca Al-Quran 10 begitu nya. Mudah-mudahan barang sadaya ieu Al-Quran tiasa kurang diagungkeun nya, agungkeun kana Al-Quran namun oleh kana Al-Quran sabab Al-Quran itu mangrupakeun imam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa Al-Quran gitu. Jadi keuntungan Al-Quran, maca Al-Quran, diajarkan Al-Quran teh nyata Al-Quran bakal nyapa gitu ya. Ali nabi ya tamu syafatul syafaat anu kalintang Allah